Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Faisal Akbar Sukmana. Bapak Ibu guru nu simkuring dipika hormat sareng rencangan sadayana nu simkuring dipika cinta. Langkung dipayun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ngutos ngempelkeun urang sadayana di hiji tempat ieu kaayaan sehat walafiat. Teu hilap sholawat sareng kanjungan alam Nabi besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para keluargana sareng ka para rencanganana. Kasadayana ku simkuring dipika hormat, dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun tentang pentingna urang sadayana ngalawan panyakit COVID-19. Panyakit COVID-19 teh nyaeta panyakit nu berbahaya pisan kusabab anu beunang panyakit ieu teh lolobana teh maot. Panyakit ieu ge geus kasebar di negara lain. Di negara teh pasti we aya we penyakit ieu teh. Saking ku gancang nularna, nularna teh mun urang padeukeut atau antel kana nu boga panyakit ieu. Mugi kitu urang sadayana teh kudu taat jeung ngalaksanakeun aturan-aturan nu geus dibere ku pamarentah. Misalna kawas urang teh kudu loba ngumbah leungeun deuk samemeh emam, deuk samemeh tos beres emam. Pokona mah minang-minang ngumbah leungeun we. Tuluy nu kaduana teh urang teh kudu jaga jarak jeung batur teh minimal 1 meter ulah padeukeut-deukeut teuing, da nu deukeut-deukeut mah sok teu ngeunah. Tuluy urang teh mun deuk kaluar ti bumi usahakeun mangangge masker. Eta teh ngacegah me virus corona teh teu nular ka urang teh. Tah eta teh kudu dilaksanakeun tur ikhlas jeung ridho supaya meunang pahala jeung ngabantuan pamarentah ngalawan panyakit corona ira deui bantuan pamarentah meunang pahala. Tah kesempatan ieu kudu digunakeun teh diusahakeun mah ti ayeuna mah sagalana naon teh di bumi we, sapados olahraga di bumi, sakola online di bumi, baribadah ge di bumi we heula ayeuna mah. Tah usahakeun we eta mah nya. Tah cukup sakian nu kusim abdi bade didugikeun, bilih aya cariosan nu teu ngaenakeun hate. Langkung saena mah dihampunkeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.